Karuhun Sunda ngajarkeun hiji ajen hirup nu disebut papat kalima pancer. Papat hartina opat unsur dina diri manusia. Akal pikeun mikir, rasa pikeun narasakeun, nafsu pikeun kahayang, jeung lampah pikeun ngalakukeun. Kalima nyata pancer, nyata jiwa jeung kasadaran diri. Akal bisa pinter, rasa bisa lemes, nafsu pasti aya, lampah kudu jalan. Tapi lamun teu aya pancer, hirup gampang leungit arah. Pancer nu ngajaga sangkan akal teu sombong, rasa teu kaleuwihi, nafsu teu ngawasa, jeung lampah tetep bener. Papat kalima pancer lain ajaran mistis, tapi pituduh hirup sangkan manusia tetep sadar jeung teu kaleungitan jati dirina. Eta pisan kebijaksanaan Karuhun Sunda.